hamil zauji wa gairihi diatun. Dina bahasa fikih aya dua, aya ifdo aya iftidad. Ai ifdo ma wa huwa rafu ma baina madkhali zakarin wa duburin, ngilangkeun batas antara enggon asup bobogaan lalaki jeung dubur. Di awewe aya dua alat, hiji nu dihareup parantiki jeung paranti ngaluarkeun orok. Nu paranti ngaluarkeun orok eta teh paranti asup si bapa. Eta kan eta maksudna teh. Aing kumaha ngomongna tuh. Ya ieu mah kos kitu. Manya diliwat ku aing ngaji. Aya kumaha ieu sih. Anggelah asal bae leunan. Duburin jeung dubur antara bobogaan awewe nu hareup jeung nu tukang eta teh aya batas pemisah di handap. Sanajan beulahna mah ngahiji. Ulah serius atuh sia. Ai kos punya aho bae. Coba foto ge. Maksudna bebeulahna ngahiji. Sanajan zohir nama casing nama ngahiji beulahna, tapi ternyata henteu eta teh bolong hareup bolong tukang atuh lamun ngahiji mah bolongna boho atuh kudu dicaritakeun pokona mah. Jadi aya batas tah antara bobolong nu hareup jeung bobolong nu tukang teh eta teh aya tulang di dinya, tulang ngora. Nah kuari si tulang eta teh tulang ngora tah nu kalimpudan ku daging ieu teh dirusak ku hiji jelema lalaki ngarusak eta dibelah misalna, baik digodot make ragaji ya beulahna supaya terus diragaji guys, gongsreng atau make bedog atau make belati, pokoknya mah nembus bae beulahna tinu hareup datang ka tukang beulah bae zahiron wa batinan. Aing kumaha ngomongna tuh tah eta geus kos kitu tah eta tah nu ngarusak eta tah wajib dia. Ya Allah, dirusak nama mila zaujiku salakina ngerusak eta tetap baik dikenakan diat sebab eta mah lain hak salaki teh mah manya kudu etana dirusak panghalang teh mah nu ngantak sanajan ku salakina wajib bayar diat atau geus lian salakina wajib bayar diat. Cik sakaol itdo ma baina zakarin wa duburin gitu-gitu kene. Ai tadi mah madkhol nggon asup zakar. Ai mah langsung baina zakarin wa baulin. Lamun baina zakarin wa baulin berarti lalaki. Di lalaki antara zakar jeung baul, zakar jeung uyuh. Urang makan antara zakar jeung liang caiki urang mah jelas ai awewe mah antara zakar enggon zakar jeung baol eta kan hese baol teh partiki urang mah pantilok neuleu-neuleu antara enggon asup zakar jeung parantiki atuh jalanna beda-beda itu mah itu ieu mah ieu geus kiwari mah lamun hayang nyaho mah balik ngaji deuleu. Toel ku urang sarwiti coba saya ngadangkak. Aya naon tuh henteu aing hayang ngabuktikeun ngaji tadi bae coba.
sia kikituan di titah ku aing mah deui dan naonan ka titah ku kiai ja ngalalagan mah nya si haju ngadangkakeun kitu ke haju da diome bae ngadu jelas beda ta paranti kiai jeung paranti zakar eta aya liang. Jadi di awewe mah aya 3 liang teh, liang paranti zakar, liang paranti kiai, liang paranti micen di tukang 3. Ailam yumkin alwatu illa bi ifdhain muntaimkan wati teh kecuali kudu diibdo hiji awewe sarwiti urang Cikupa dikawin ku hiji lalaki urang Arab pan terkenal urang Arab mah paehna ge sagede ucing nundutan paehna komo mun hirupna aing kumaha ngomong ieu sih aduh makanya direkam ya pan ngaji aja kusia direkam itu barere sih ngaji ya sarwiti urang Cikupa kebeneran awakna lenjang letik diciptakan ku Allah letik atuh letik makan bobogaan ge letik deui sebab hayang nyaho letik jeung gedena bobogaan awewe kumaha tarang lamun tarangna nong-nong jerona nong-nong tarangna demplek jerona deplek tarang rata jero rata geus pokona mah urang lamun deuk milih ka hayang ente kumaha hayang deuleu tarang wah ieu nong-nong ye tah ieu letik sarwiti teh geus berarti kapasitasna ge letik ukuranna kawinna jeung urang Cikupa deui jeung urang Bojong lah biasa tama lumrah ieu mah kawin jeung urang Arab tah ieu ku urang Arab teh biasa di alep suka ternyata geus sabulan teu daek asup geus merenyi ni sarwiti teh tetep teu daek asup lantaran ieu kapasitasna kurang memenuhi nu sarwiti na ukuran bangsa gede na 5 cm itu mah 15 cm dipaksakeun paeh hasan ieu mah teh ngaji terus genta mulai sih ieu terus bae tak urang Arab teh dipaksa tetep ngelai bae teu bisa wati nah ieu si Japar urang Arab teh ngaranna Japar kawin jeung sarwiti urang Cikupa teu daek asup bobogaanana nah apakah aya kewenangan cek agama lah cek si Japar teh aing mawa belati bae ku aing disoekeun sing hade tah apa meunang apa henteu cak di dieu aturanana fa illam yumkinil watu mun Japar teu bisa ngawati sarwiti lantaran leutik bobogaan sarwiti sementara bogaan ki Japar gudena ka bina bisa asup ila bidoin kecuali kudu dirusak make berarti disoekeun woi palaesa teu bisa kasalakina main soek-soekeun bae teu bisa sebab eta mah boga sarwiti sebab berarti lamun geus teu bisa diasupkeun eta teh berarti geus lain ukuran
geus palesa di zawat teu meunang mati ka salakina teu bisa jadi teu geus teu meunang geus teu meunang kumaha lamun pamajikanana ieu mah anu ngahaja ngagedean liangna nyana musyawarah pihak Sarwiti jeung salakina cek Japar ya kalau begini adanya aneh mau pulang aja ini nggak bisa dipaksain deh aneh udah sakit ini hukum gimana juga aneh mau pulang ini nanti dulu bang cek Sarwiti sekarang kan banyak dokter ntar saya ke dokter mau ngapain mau digedain dikit ya terserah tapi itu lepas tanggung jawab saya iya pokoknya saya nanti yang berusaha nah cuman saya mau ngukur dulu kepunyaan situ biar nanti saya ngegedainnya berapa senti ya, kok ini susah banget ini ya udah diukur kujana bener 15 senti Sak Sarwiti aing paeh bisa ya tetap jarak ke dokter usah daim sani dok ya saya mau operasi apa kepunyaan saya cek dokter emang kenapa coba tolong periksa wih kalau ada 3 aja per hari mantep nih siapa dokter coba diperiksa setelah konsul ke dokter ini kendalanya apa cek dokter ini bagus ini bukan masalah bagus ya dok ini saya pengantin baru udah 2 bulan sekarang terus ya ini nggak masuk kepunyaan suami saya wah kayak apa itu jangan banyak omong dok emang orang mana ini orang Dubai ya iya bang oh diukur nggak di sana ukur ini ukurannya cek dokter ini kalau digedein bisa sampai belakang nih gimana ini sampai belakangnya tembus terserah dok yang penting saya bisa dialap suka dok waduh kamu udah nemah dok dah mas kawinnya besar kali jangan ngomong-ngomong mas kawin dok dah ini pakai ngoperasi juga habis dok nih jadi sarwitina anu berusaha ngagedean bobogaanana bius soekeun set tendenan obat merah tak ngeureun kos nu nyeupah bae gitu ya otomatis kan kudu aya kesembuhan heula jeung aya aturan-aturan geus maka panasilin dan lain sebagainya berapa hari dok ini baru bisa dipakai dok atau kira-kira aja sama situ kira-kira masih sakit ya jangan udah sembuh baru oh iya dok terus beres dipigawe lah ku si Japar begitu ku si Japar dipigawe tetep can meujeuhna gede jasa tamah tah eta mah caritana endek meujeuhna endek henteu eueuh kewenangan salaki ngarobah bobogaan pamajikan adapun urusan ngarobah pamajikan di luar rotak sanajan rotak pan rotak mah katutupan ku daging aya nu katutupan ku tulang bobogaan teh eta geus lain tanggung jawab salaki malah salaki teh bisa menceraikan istri ketika teu bisa dialep suka lantaran bobogaanana rapet ku daging teu bisa kapan kawin ge endek maksudna eta sedangkan etana rapet atuh eueuh jang asup nah ieu kudu dioperasi tanggung jawab pamajikanana nah ieu mah normal mangan leutik digedean ku Nyi Sarwiti jarang tapi lamun ngaleutikan loba
ieu mah gedean tah eta urusanana urusan pamajikan mun salakina kuari lamun Jafar maksakeun diri ngagedean boga pamajikanana digedeanana make peso ta eta Jafar sanajan ka pamajikanana ketika ngagedean bobogaan pamajikanana make peso wajib diat tuh wajib bayar dia. Ieu teh termasuk kana operasi ketika aya hiji pasien dioperasi ku dokter dioperasi dibedah antara enggon asup zakar jeung duburna ta eta si dokter ge tetep bae wajib diat lamun memang tanpa aya alasan-alasan kesehatan wajib diat. Masya Allah karim tak sing hade wa man la yastahiqu ibtidadoha fazalal bikarata jelman tengah hak teu boga hak kana marawanan berarti lain salakina Sarwiti sok nagog bae di tukang jagong nyana mejeng kebeneran aya laki-laki buaya dileulengkeun ku si lalaki teh di obrolan diajak kencang ternyata kabablasan berarti ieu si Zaid berkencang jeung Sarwiti parawan keneh kuari lantaran kebablasan maka dizinahanlah tah ieu ki Zaid ngazinahan ni Sarwiti nu parawan berarti kan ngadobrak ngarusak kaparawanan awewe sedengkeun parawan eta adalah merupakan mahkota lamun geus eueuh kaparawananna geus leungit nilai awewe mah nu matak eta hiji-hijina nu kudu dijaga teh nu matak kuari makan bloon awewe teh nu kudu dijaga endahan ditoler-toler kunyana ojo jeung baso bisa murah amat sih Masya Allah sapira baso sagede kieu kucina Malpinas ieu baso na sagede Malpinas dia tak iya mah di Sarwiti dizinahan ku Ki Zaid berarti kan Ki Zaid teu boga hak tak ayeuna lamun laya Zaid nu teu boga hak marawanan Sarwiti kemudian fazalal bikarota dileungitkeun ka parawananana dileungitkeunana bigoiri zakarin lain kudakar wajib bayar embok lamun dileungitkeun ka parawananana lain ku bobogaan Ki Zaid mimiti diragapan luhurna haju bujal Sarwitina cicing bae bego malah ngarasa getek meureunnyana terus kahandap terus handapna ge dicekelan teh cicing bae eta deui Ki Zaid blon kunaon haju ngasupkeun curugna kan blon eta berarti kah blon diasupkeun curugna terus didedet weh asup sakieu wah teh nyaho nu di luar mah tah ngaji fikih teh kos kieu pikir mah kos kieu lamun geus kos kieu bae atuh nya sebab ieu mah jaritakeun hukum atuh menyaritakeun hukum atuh teu jelas teh kumaha hese asup sakieu aduh teh eta Ki Zaid nu ngarusak kaparawanana make curug na eta berarti wajib bayar irsu embok ganti rugi sebab mahkota keperawanan eta hancur ku curug Ki Zaid
bayar. Ari masalah irsuma tergantung kumaha nilai awewena. Nilai awewe kelas kumaha. Ternyata nilai awewe teh kelas teh ieu teh kelas ningrat, mahal bisa ngaluihan diat. Ternyata awewe kelas pertengahan biasa-biasa. Ternyata awewena ieu mah kelas pasaran. Kelas pasaran teh artinya di pasar ge ambualayan kos kitu ieu. Loba lumrah. Eta mah tergantung kumaha hayang dibayar nanya sarwiti. Tapi lamun kelas ningrat, kelas terhormat, ieu teu bisa sembarangan. Kumaha nyana ieu kitu kamulyaanana. Makin mulia, makin luhur pangkatna, makin mahal. Masya Allah.